Ya diri masih ngecari anjing, masih ingat barang penting. Kadeka jongjonan teuing salira kedadi Kuatkan cantik deh. jaga kedadi jaga Ya rambut sing inget ngajwaraga. Hello everybody. Hello Nona. Nginakeun nami abdi Sahat ya. Ayu Ting Ting Ayo ting ting di mana ya? di Gandaria. Paingan cantik. Waktu ku kecil hayang lagu eta ini Boleh. Cing Naila bisa ente lagu eta waktu ku kecil gitu nih. Naila bisa tuh Bisa. banyak tuh bisa. Dan Neng Naila, Neng Nanai. Apa? Aduh kita main yuk. Main apa? Main kotor yuk. Neng Naila main kotor yuk. Main kotor teh gimana? Ngacak-ngacak tai. Main kotor Main jorok. jorok, sama main jorok. Abang budak Neng Nailanya menigelisnya Neng Nailanya. Lucu. Iya kayak aku lagu kecil imut-imut. Iya dong. Iya. Neng Naila kita duet yuk. Hayu. Ayo nyanyi waktu ku kecil teh gini. Waktu ku kecil nih anu nyentil-nyentil. Iya, boleh. Ayo dong Neng Naila, aku cinta kamu. Boleh. Kayak budak meniginaheunnya. Neng Nanai. Urang amang. Mual ameng. Nah, Alim weh. alim we sakitu we deh. Potong silah daing. Neng Nanai kita ke Gunung Merapi yuk. Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Ngasaan lahar. Aduh modar. Kita uyup lahar berdua yuk. Nanti Iya. aku mati dong. Hah? Nanti Kan aku kita mati bersama jika Romi dan Yumpli. Yumpli, nah Yumpli fire nah. Royu, naon? Romeo dan Yuli ini yet. Juliet. Cinta mati. Romeo. Romeo dan Juliet. Iya, lain cacak budakna komo lamun seniorna nya. Seniorna aduh waktu HD sorana seniorna yeuh. Ya senior. Nya moal tengenaheun idola abdi nya idola kita semua. Ibu Lilis. naon bal? Anjir. Goblok setan. Makanya nyebut babal deh. Ibu Lilis. Rek naon? Ya Ibu Lilis kalau jadi perempuan itu harus ember. Harus andalemi apa gitu ya mah naon babal. Saya sinen geng motor. Naon hayang ditabrak aku kereta api maneh? Sia Lilis Jin dan Jun. Turun segalungan yang aing. Ah siapa takut? Anjir. Yang mesra dong Ibu Lilis yang mesra. Te. Cobaan mesranya Ibu Lilis sampai di mana? Gak level ah. Anjing ngalepel gitu. Setia banci gitu mah payu goblok setia. Neng Nai. Kak, Ayo nyanyi yang kecil-kecil. ya boleh. Iya. Sekarang jadi lelaki deh kita. Hapan Eke mah nya lamun penting pan karena teh Ayu Ting Ting. Ayu
Ayu Ting Ting. Pamisi. Lamun seura berang dudung. Iya, dudung kan. Berang mah dudung. 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 Sok neng nai enggalan. Waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, gak taunya pensil. Waktu ku mandal aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira foto, gak taunya pistol. Tembak-tembak, dor 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 dor, tembak-tembak. Tembak. Neng nai wanikeun atuh. Wanikeun sok anu dor sacan dor kata-katana naon tong dipilih. Waktu ku bondol aku nggak tahu yang nongol-nongol. Heup. Terus lalaunan. Mun teu seuri goblok sia teh. Ku senggol-senggol, ku kira botol. Heup. Cing wani. Gak taunya. Ternyata so, Pistol. teger kena. Dong kana pistol. Aya nu lain, aya nu lain. Aya eta teh aya. Sok, da mana ge apa nyaho lah. Yang budak apa? Sok, wanikeun. Kukira Ku kira botol, gak taunya surat. surat. Anjing teu rame. Kalau pergi jauh, terbalik. Neng Nisa. Iya. Sok Neng Nisa. Anu bieu sok, Neng Nisa anu bieu. Setengah dewasa tadi. Kadieu gerak luas ternyata Cicing, kunci. siapa Cicing? Teu hayang nanya sinen goblok. Sia mah luas goblok kena. Aing nu di band. Ruaseun eta ternyata Sok Neng kunci. Nisa, ayo Neng Nisa. Sok Neng Nisa buru. Waktu ku bondol Lalaunan. aku nggak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, ku kira botol, nggak taunya. Heup. Naon? Nggak taunya kardus. Bandros goblok. Urang mah moal kagok ayeuna mah. Hayo Bulilis. Wah, wanikeun. Ayo ya. Aing mah hayangnya ayeuna ka Wanisian beuki ka mana? Iya. Sok sia Sinen Barbar. Abi pada nyawer. Sok. Ternyata naonnya? Eta nyanyi heula. Apa tuh nyanyina? Teu apal Si lah. Ajig. Waktu ku bondol ternyata pistol ternyata kardus. Salah Ajig. Mereka mana? Imane? Karek oge ngadengar laguna oge. Siapa kok kada TikToknya hot tapi tak apa nu kieu. Isukan ngapalkeun heula nya. Selajang isuk lah. Goblok jeung selajang isu. Erek moal. Rek apalkeun heula. Ngapalkeun heula. Sakainget teh sakainget. Kukira botol tak taunya kasbon. Kasbon jujuring mau balik aja
Lainnya ieu mah lamun sinennya dengukeun. Sinen ieu nu limaan. Ieu mah lamun. Lamun apa? Lamun tina kemang. Kembang. Neng nai kemang nate kemang eros. Indahnya. Neng Nisa kemang kenanga. Walah seungeut. Ibu Mama Hayati kemang melati. Neng Yuli kemang mawar. Ari Eke kemang naon? Kemang api anjing sia mah. Pengen bebeledakan. Kemang api buledog gue. Kemang api ge engke tahun baru mah diperlukeun. Cicing mah aing. Lamun dina orai. Neng Naila mah orai kobra. Neng Nisa orai drik. Mama Hayati orai piton. Neng Yuli ora sanca. Bu Lilis naujing. Dipacok orai. Aduh modal. Modar anjing. Elah. Lain mung tina kendaraan mah geus aneh. Aing ngalamun dina tempat nanti wisata. Tempat wisatanya. Tempat wisata. Mantap. Neng Naila mah Bali. Wah, indah pasti. Pantai Kute. Mantap. Neng Nisa Pangandaran. Ade. Ade. Lamun Mama Hayati Pondok Bali. Walah. Pondok Bali. Neng Yuli Jayanti. Ari aing naon sih? Ari aing. Sabar. Ini nu goreng wae. Lamun maneh yang nyao. Sia mah cubluk anjing. Oh nah, teu rame urang nu goreng balik yo. Balik nu goreng wae. Anjing ge mana ya? Oh, yang nu alus ingat teh. Yang nu alus. Yang nu alus. Si legend amek. Balas atuh balas. Sekali deui we. Stop. Sekali. Ewa Kris, siapa kudu dikitut ya? Mira was gua dari perkosa aing. Amak beren. Sajarah ti mana aya wayang dibungkus ku plastik ku sinen. Alah main fisik si Lilis mah. Make otak atuh, make otak deui. Make otak atuh bales. Nah ngahina wae tuh. Kurang malah ngahina lamun. Lamun mah jauhkannya nya. Heeh, jauhkannya. Lamun urang mah kitu. Lamun ngahina wae mah jeung dalangna. Siksa Wisnu Pak. Ini sini dia mah. Taur jeung ieu mah. Emang. Jigana ayeuna rek beak taun aya sinen ngancam dalang. Lamun dina kendaraan. Oh, malah. Na kendaraan. Aing naon aing? Heula paneuri. Hayang teu heula. Paneuri. Neng Nai Pelos. Anjir pelos. Pelos Neng Nisa Pajero. Ma Ucu BRP. Anjir. BRP. Heeh. Sipik. Dalang Toronton. Toronton Geboy. Anjir eta nu ngadukung lah goblok. Pendukungna ya. Sia membawakan utis. Aku Maka jeung Toronton gede anjing. Toronton mah ban badag. mencintai Bulis.
Untung ayeuna salah dalam pakai isuk cilaka. Ngadeket gitu. Isuk rek dipake deui lamun eueuh tutup mulut. Ya sia we goblok aing lieur. Hiji gaelah kaduhung anjing ah. Juga teh mau ngalawan si goblok teh. Ayo kobo. Lilis jenawa. Kurang perang taning jeung aing. Teu nyaho aing satria bajaringan. Tekad anu mulia tangtu loba Kesel nembona ieu tuh. Satria setan. Kumaha lamun coklok babatok ke situ hayo kitu. Anjing teh sia goblok. Bener-bener teuing. Bercanda mah. Lilis Cinawa. Nemalan anjing. Goblok sinen setan mah. Balutitin sabagara kapurara isiawa. Umahap dan nawat tengah pasya jeung sinen anjing. Kita ngahurup si Bima kalau ngahurup sinen. Kurang ajar serasakeun ku aing Bima. Can kakang lamatan nu bakal ngamuk sia ka sia. Kurang ajar sia. Saat can kakang lamatan aing nu bakal edan-edanan. Kurang rajang pangbangunan rambut cukup sauyunan sangkan kahon kabuduan latil makmur karaharjan sangkan kabudut harapan makmur dina keadilan bacoan ulah idiran pilari ridho pangeran Palestin Syariat Melayu gara abah di dua walau anu bagus mapai pamandian jangakeun kamu ka pangersana bapak kewek ojek bengkong ayak lah jangakeun kamu ka pangersana bos Usman Jagal ayak Duh diri karena sedang nguyung Bapak Haji Bodong tugen kanya nyerian Mabok ya dasar nulis. Duh diri karena sedang nguyung tugen
bengkel anu bagus dadi kaberan hari lain-lain bagja diri bagja dengan di bageran dan di bageran keningan Gosapro aya di batan mah jalan Kang Bungsu ceprepan Purwadadi saiki kabarosan di batan api di pausu saiki tercios wae Kang Nunu Muhia saiki tercios wae Den nirahing samyang ngalaga satengahing marga ngalaga satengahing marga Ieu Braja Denta ningali kasaktian Bima luar biasa. Atuh ngahajan nyanak para denawa pikeun ngahurup ieu Raden Bima. Hei, para denawa sadaya. Kaeta anu maehan Kakang Kumbaka Kakang Arimba teh eta. Anu maehan Kakang Arimba teh eta hayu kapung wakul baya wangap tabak. ayo kapok baya mangat Ngahaja ieu sadayana Braja Wisesa lamatan Wikal Padenta teras-terasan nyebar hoak yen ieu Bima anu maehan Prabu Arimba. Atuh ieu para denawa beuki ceuceup ka Raden Bima kiwari ngamuk ayana hayat tewak si Bima tewak. Kurang ajar si Bima. Anjing gede gini. Eleh teh ya aing. Yah, padulis ya. Maneh anu geus maehan Raja Kaula Prabu Arimba. Bejakeun aing lain maehan lanceuk Arimi. Tapi bae sorangan teu mungkin sia sarwana jeung si Arimi. Sakongkol sia hayang jadi raja maneh. Lain euy. Aing nanyakeun ka sia di mana Arimi. Wah, moal beja-beja ku aing. Arimi ayeuna moal dibeja-beja ku aing. Kurawat. Iya. What? Why? Iya. temuannya gelas meureun Edan aja. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya. Sap. Iya.
syak waing di podaran Bima hutang pati para pati hutang urang bayar wirang doh ampun. Siano suwani-wani maihan raja urang Prabu Arima goblok doh ampun. Asia ampun gitu kumaha aing goblok tong pipilung kana urusan aing doh ampun. Rasakeun Bima doh ampun. Iya. Doh ampun. Setan tetengah teh mun ras-rasan si goblok ge batur ge. Mana teh ka bina-bina teuing aing ku inung bapak can pernah di tengah bodek itu doh ampun. Woi sabtu woi. Yup. Iya. Woi.